Abdi atos maca dina ayat suci sadayana makhluk eta bakal mati nyawa bakal lepas tina diri abdi pisah raga badan sareng anak Rabbi pisah raga badan sareng kulawargi dulur salarea ukur jeung cerikat sabab puita bakal perpisahan anak istri saraki teu bisa nahan harta sareng banda oge kapangkatan dulur jeung baraya teu bisa nulungan abdi tos ngajepat cicing teu ngeupat baju sareng perhiasan dibukaan sabab raga abdi bade dimakan tos diberesihan dibungkus ku kapan sadayana ngadeg bade nyarolatan abdi dipindahkeun teras diasupkeun kana kurung batang abdi dijepatkeun rurub kurung batang tuluy ditutupkeun teras digarotong bade dianterkeun kagalian kubur nutos disiapkeun abdi diasupkeun kana pakuburan tuluy digulirkeun sareng kedongan abdi jejeritan taya nu nimbalan kala dipadungan teras diurugan bari ditincakan bari dipadetan palapah Kamboja teras ditancepkeun di lureun kubur abdi dipelakeun batu nisan lebah sirajeng tunjangeun
Cai dikucurkeun kembang diaurkeun abdi nu dikubur ukur ninggalikeun eungeup sareng poek mimiti karasa hoyong ninggal curug oge teu bisa kesang ngucur panasna luar biasa hareudang bayeung yang kumayit karasa kadung hanjakal kakara rumasa dilur ka kuping beres nu neulkinkeun anu sinaka mayit mepagan di akhirna dua bari diaminan sadaya ninggalkeun ka abdi sorangan dulur jeung baraya teu ngarencangan astagfirullah rabbal baroya astagfirullah minal khotoya sareng sieun mimiti karasa sabab waktu hirup loba nyieun dosa sombong jeung bedegong kapada manusia laku lampah salah asan teu dosa ngupat kawonan dianggap biasa du Gusti nu agung abdi sejatobat mugi teu bitina dosa jeung maksiat hoyong dipasihan ilmu nu manfaat abdi ngaharepkeun hirup kenging rahmat salamet di dunia sareng di akhirat astagfirullah rabbal baroya astagfirullah minal khotoya